Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng simkuring pun Windiani Rahayu dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV bade didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun Iber salengkepna. Di Desa Cikuda RT 01 RW 08 diayakeun kagiatan kerja bakti anu dilaksanakeun ku para warga-wargana ti iwal bapa-bapa, ibu-ibu dugi ka barudak ngiring ngabantuan. Kerja bakti eta diayakeun dina dinten Minggon kaping 7 bulan Februari 2023. Kerja bakti eta dibentuk kusabab pamukiman warga teh seueur runtah-runtah anu balatak anu ngakibatkeun bau sareng pastina sumber panyakit keur para warga. Diharepkeun para warga bisa ngiring gabung dina ieu kerja bakti supados padesaan teh bersih dinu runtah. Kerja bakti eta diayakeun sebab para warga anu sok micen runtah di mana wae. Alhamdulillah kerja bakti eta tiasa kalaksana dugi ka akhir. Pamiarsa rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampih Sunda TV, simkuring pun Windiani Rahayu. Seja amit mungkur amit mundur. Nedahapunten dina sambudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.